Wilujeng sumping lur di episode anu ayeuna selanjutnya. Adalah rupa tuh dah haji teh deui buset. Ampun teh aya pagawean dengan aya we anya kuli di haji. Bari teu kaur baru teh ngaso anya segala kita meneran kandang negeri piaraan naon mah teh haji teh. Aya we kandang tina didangdanan kandang kosong kieu di piaraan naon tina haji. Aya wae ieu mah teh. Jeung koretna di haji teh ampun aya jelema beunghar ge koret teh meuni meuni belaku sorangan kul eta aya koret teuing haji anya. Duh aing pusing wae anya gawe di haji teh. Teu di haji aing teh kumaha di rese di gawean teh kuda harusing rese di gawean teh di haji jabat teh dibere alat aing teh. Gawe meuni rese talian make kabel we mana di haji teh deui. Pagesukan kieu piaraan naon atuh haji ku rupa-rupa wae jadi hayang piaraan wae kita aing deh wae nu ngurus ieu teh maraban unggal poe haji aing para rusing haji aing teh ngurus sawah oge meuni teu eureun-eureun alah ayo nek piaraan aing deui wae ieu mah geus aduh gagal aing deui wae ieu mah je pusing esek haji teh nek miaraan naon gitu Imran dah anji anggeus can sia eta dang dan kandang mesti isuk mesti tangari can anggeus kene wae geuning sia rapi eta nek alus eta diusapan meuni dinyanya di piaraan naon kitu ieu kandang haji ku aya wae atuh dah segala beneran kandang alus eta piaraan naon atuh sia teh Imran jadi tanya wae kepo wae rek piaraan macan itu aya anak macan ku aing manggih kamari buset deh dah haji aing rupa-rupa wae ulah macan haji aing sieun-sieun teh ku macan haji duh aing ampun teh haji aing ulah macan haji atuh nu rada bermanfaat atuh ji atuh hayam gitu teh hayam nagri teh abeh rada marah rontok dah aing nya ji nya dah sia lo bating omong Imran gaweannya atuh tah ki ayeuna mun geus anggeus tah ieu paculna tah sia mangkat ka sawah anggeuskeun nu kamari sia sakamari itu gawir barala keneh aing ayeuna mah di kaundangan 5 panggung pisan poe ieu pan era kabeh deui aing cicing sia mah di imah ji mesen kue atuh ji semprong atuh ka ji kue emang sia beuki keneh kue ji nya ulah pohonya ji aing unti ji anu jerona gula nya unti anu jerona gula mun aya ke aya sesa ucing juga di hanapeun meja buset ngajina bener na atuh ke aing bawa cau acan ke hiji aing bawa ulah teh nya aing mah katela tah ieu pacula kade poho dah kade tah kandang aing buset deh haji teh anya rupa-rupa wae anya ieu pagawean teh can ge anggeus aing geus sagala ditah ka sawah dah ampun teh ngan aing ieu meuni can anggeus total mun cara total teh mah aya kesel wae aing ka haji teh aing anak pagawean teh meuni nyiksa aing ka anak buah teh aing duis mah kasbon hara rese aing pusing wae gawe di haji teh aing sagala ditah ka sawah teh ngawaro itu babak belur aing aku haji tapi mudah-mudahan atuh mawa kue tuh undangan 5 panggung set haji hebat bisa ka undangan je 5 panggung ngusum kieu dah aya rupa-rupa wae haji dah sawah Jadi kelapa geuning. Geula. Geula kalapa teh nomor bara. Oh, 85 kalapa ieu. Mantap ieu, kode alam ieu. Sugan we aing. Cair ieu. Mantap bawa heula kalapa na. Gampang eta na mah. Urusan mah ke penting nya. Seueuh wae simpan ya. Saan itu? Ngeter kieu HP. Oh, anu ngebel yeuh. Naon ieu Mang Tumin ngebel yeuh.
Aya naon Mang Tum? Oh, El Tuminnya. Oke, orang neangan musuhna tuh gitu mah. Mulus. Atuh ngeletrek mah atuh ribu orang ngalemparna. Oh bener kan heula. Surat-surat mah lengkap meureun. Oh ngampar. Oh ai ngampar meuni samaknya eta surat motor. Atuh Mang Tuminnya. Oke orang neangan musuhna. Oh mau aya iya, ke lamun geus aya ke Gus Hakim di behel deui. Atuh nya. Ayo, Waalaikumsalam. Lumayan ya usaha leletikan ya. Aduh, ieu motor. Rasanya neangan musuhna ya. Sa kira-kira nu nek meuli. Suka nanyakeun heula ka si Imron nya. Wah, suka nanyakeun heula. Aya we rezeki mah sanu nyaho kitu nya. El Tumin tuh nya. Motor baheula ieu. Daraekeun moal jelema tapi ayeuna cenah keur usum klasik cenah. Keur motor-motor baheula di pariara deui cenah. Heulah sugane atur aku rada mahalan meureun komisina ge rada gedean. Heulah urang kasih Imron ya. Imron. Angges teh henteu kurang ganti titah ngored-ngored ieu mah. Mana ieu meureun ieu kacang naon deui haji rupa-rupa wae deui popelakan teh. Pontengan ieu anya. Usaha meuni geus kana naon wae geus beak dengkak ieu usaha naon wae dicabak di haji buset dengan angger we riweuh jeung duit unggal poe. Usaha mah meuni ampun teh anya. Hayang aing teh riweuh kieu atuh dah anya. Kena opat angka we kitu teh buset teh rada cenghar beureunan. Ieu mah buset teh doh anya usaha. Aji aing rada ngored deui. Ieu lain cenah kacang na teh sok paur wae salah anya di haji teh lah ieu beureunan. Barala pisan deui teh ampun teh ieu plak kacang aing mah kudu dikored ieu kacang. Anya. Mudah-mudahan ieu kacang haji ieu. Lamun lain kacang haji bahaya ieu. Aduh, ingat. Boga babaturan hiji-hiji nage ka mana deui teh tumben eueuh ieu geus wayah kieu geus beurang. Arkem, atuh Kem, aduh aing tulungan atuh Kem lah aing. Gawe mati subuh, wat eureun-eureun gawe ti subuh. Duit mah lesot, angger resot duit meni aing ampun teh nya. Pusing wae aing hawana teh ieu gawe di haji teh. Koret pisan jelemana teh, ampun teh nya aing haji. Haji lila di balik kaundangan teh dah. Mawa eta tuh deh hopak beureum teh dah atawa nu ranginang digulaan. Sok. Maju we si Imron aya suki-suki keneh ge. Geus ngacacang wae kos nu burung. Kadangena teh cenah teh boga duit. Euy ratu mah aya boga duit. Entar bangunna teh taranya kalau duit pisan da rokok ge mentaan wae unggal aprok jeung aing. Ulung eta si Imron nya. Daek kudaek gawe. Ngacacang we kos nini kurang resiko. Urung teh Ron. Ron. Naon si Kim aing sok gebeg geuna launan aya gogoran teh. Aing karek ngomong ka sia. Eta sia kacang saya teh di koredan. Nya kacang haji meureunnan. Lain kade kacang batu yang ngambek telakina. Buset naon kacang naon si eta? Hah? Kacang eta. Yeh, jam bubu ya kuat bala eta. Kuat jembel ampun. Kade si lain kacang haji sama sok maju we. Diomongannya haji. Kacang haji meureun. Naon si eta? Kelapa aing Bron, heueuh. Ya kade ya. Kemana di Madinu ieu ah? Nya ieu. Di mana? Ayo di dieu. Aduh, Kim aing aya sia mangaso terus Kim. Nya ieu. Aduh, weh, geula ya. Duh, kadang imah. Bener-bener kode alam. Ron imam Ron. Aing tadi ke lempang ye. Bayi neangan sia. Datang gebluk we. Buset. Aneh nanti ieu mulang tilur langsung jadi Bron. Nah, ya, pengen ku sia. Biasana di kode alam mah kalapa mah 85 Bron. kalapa. Heeh. Duh, udah kayak penting teh ku aing langsung. Sugan we tembus Bron.
Atuh aya jeung meuli L2 atuh nya teh. Tah, heuh aing resep Ya, teh motor baheula ieu. Heeh. L2. Geula aing poho ya. Naon? Aing budak nyampurkeun sia teh aing ngomong-ngomong inget ke motor. Naon? Mang naon mah? Mang naon sih? Mang Tumin. Mang Tumin anu di Lebak gimana? Buset. Aya naon sih? Lain mana teh? Nawaran motor ka aing tadi, Bron. Heeh. Cenah El Tumin, cenah ai surat mah ngampar cenah. Buset, eta surat meneko samak basuh. Ngampar. Pugu aja yang seuri nyebut kitu mah nang beda. Mesinna doang cenah rada ngaletrek. Maksudna teh maneh yang tadi pangjualkeun. Maksudnya buka kenalan tuh gitu. Duh, di bang elektrik itu mah ka Haji we tawarkeun. Haji atuh nyahoan mesin ge hanteu. Benernya. Heuh, ku sia ieu. Kadang di Haji, anu balik undangan ieu. Ke manehna ka dieu pastina ge pasti nyusulan aing ka dieu. Saya tawarin Haji tibang mesin elektrik geuneh. Cocok ieu. Cocok geudeuh. Rada tipu saeutiknya. Heeh, ti dituna menta baraha. Ti dituna mah tibang menta 12.5. Tah 12.5 mah ka Haji mah 15.5 geus. Kenakeunnya 16.5. Oh, dilempengkeun. Tah bener-bener ayaan nya. Tah lumayan pan urang. Heeh lah, Jeung peuting biasa. oh biasa lajo. Itu kiliningan. Biasa urang. Set, tengke mah. Usum lajoan Ya. resep ya. Jeung ke nembuskeun ieu. Set, dengan mantap game. Atuh sugane balipat-lipat ganda. Nyam hampir untuk gitu mah. Aduh, aing Mana lah urang ayeuna ieu? Hah? Kamana urang ayeuna? Kumaha lamun rada ieu teh di kebon cau yuk. Mau nyamperkeun Haji langsung. Geuneh ke Haji mah bakal neangan ka dieu. Oh iya tuh. Urang tawarkeun motor tadi. Bener. Ayo. Aing aya keuntungan ya. Aing jeung si Sarki masuk aya we piusahaeun teh. Duh, anjing kumaha ieu ngored kacang. Geuneh heula tinggalkeun panas Ih, kacang Haji itu jaba geus gembel bala dah. Geuneh Haji ge eueuh. Kacang naon emang itu aing Haji cenah melakna itu. Ya. Herang lain. Heuh mah kacang herang. Yet, aing paur kada nyengel ah. Mana si Imron? Wah kita ngabersihan gagaleng. Jika nggak aya urut ngured kacang sama si Imron gadag ieu kacang batur di koredan. Hayang diomelan salakina ya kacang batur di koredan. Yey. Wah kieu sok ngured kacang batur. Ulah Imron kades ya. Kemana jelema nya? Wah yang dibawakeun cau kidang sasa ucing di hanapeun meja. Aing karunya ka anak buah kieu ge. Imron. Nih, Bro. Gimana? Nah, ieu nih yuk. Ieu hana petang cau naon sih yuk? Tah, Cau kidang tuh naon ieu? cau kidangnya. Alus dah. Ayah. Kumaha ieu ka nyawan Haji dah. Wah, lain menyumputna. Kolap Bron. Duh, aing sing Masalah sih mah teh gablek rokok sia nya. nyawan Haji dah. Ulah lagi ku aya tuh. Aduh, ayah. Sabatang heula game ya. Engse sabatang malulu unggal kapanggih. Pokoknya rencana tuh game aing can kapanggih aing kapanggih Aing can pernah sih nempe mah udud. Aing udud beuki aing meuli candu. di bangsa sabatang atau udah nage game sama meuniku. Namun sih ada 10 batang atuh ranggat tunggu siap. Lain Kim, balik di ka urusan tadi eta mesin ngeletrek itu kumaha ta Kim? Gampang Ron, timbang urusan mesin ngeletrek mah. Kemudian timbang El Tumin. Gampang tinggal ganti platina. Oh, bener Kim. Jadi kenceng nanjak ngalamun diganti platina. Angger black we nanjak mah black. Burung sia mah atuh meureun Haji ke nanjak ngadorong. Jangan timbang moal ieu ai didorong apalagi bari totojer. Ieu nya. Bari rampayakan gitu tah. Duh, Hajina can aya keneh wae deui teh. Urang langsung tawarkeun. Pugunya eta hajina eueuh. Aing pasti dicarekan ye, da keur jak macul aing ngalanyiuhan. Terus langsung tawaran motor. Oh, gua dialihkeun Aing tenang. ada yang Haji keur neangan. Neangan motor. Oh gitu. Heeh. Oh nya ayo urang tawarkeun Kedeung dah. Kira urang nungguan ieu. Tungguan kedeung heula deuh. Oh atuh. Bari ini isilan dia dah. Dia jadi kalapa di teh. Poin di gabugun langsung ka kahulu Haji lah. Pusing we Haji teh. Ulah. Hah? Ulah. Ulah kitu ka Ulah henteu. Hah? Ulah henteu. Yes ya mah. Haji pan gitu-gitu. Ulah haji mah. Urang cek paribasana nya. Eta teh pan kolot gitu. Heeh. Detik lobangan ge kudu dihargaan kudu rada ngora Oh, gitu. ieu mah Kudu ngahargaan leuwih ngora. terus kieu komode aing tibang jadi pakuli manehna Oh, nya, gitu. Buset aing nitah teu eureun-eureun. Subuh aing geus diudang-udangkeun. Heeh nya Kita eta. menerkeun kurung. Oh keneh Bron bari kumaha mah ge da.
Oh, ai teh kitu mah pan urang mah manggih nyatu-nyatu acan. Terus ya itu da urang teh heueuh. Oh, itu. Da teh daek usaha mah geuning jelema teh balansa gitu. Nya sanajan aing da usaha wae ke buset duit mah mun leso teh leso tunggal poe dah. Penting mah manggirang heula. Tah manjang gitu nyambung hirupnya. Lain. Itu Ki Haji apa? Buset Ki Haji ngungkung wae euy. Ih, Lain begitu bangun rarai Mang Tumin. ih kitu Min. Anu tadi nek urusan L7 lain. Oh, Sampeurkeun di bah. ayo. Sampeurkeun euy. Nah, bener Mang Tumin. Kemana si Sarkim, ha? Biasanya masuk kanan mangkat ka dieu jeung si Imron. Mang Tumin. Oi, ayo Mang Tumin. Yeay. Punten ya. Ampura ya, Mang Tumin. Teangan sia. Iya Mang Tumin iya nu nek urusan L7 teh. Oh, pan tadi nama orang dek sore nyamperkeun teh. Tawarkeun ka Haji. Hah? Tawarkeun ka Haji. Oh, gampang atuh heula urang ngobrol na ieu urang. Dari ukuran naon. Udah heula. Eta na doang rada ngampleh. Naonna? Nah, nu nusuk di leyekan teh geuninganan nu belah Oh. kiri. Pas step. Pasti bos gitu. Renteng. Oh, renteng. Gampang eta nama ke di Tanah. Laskarbit. Tanagana ge uhan, Kim. Uhan. Ngan lamun dibantu mah make kebo dua kaduan pake narik singkal. Bagus aduh arorin. Arorin. Aku Haji mah dah. Atuh. Tanyakeun ka Mang Tumin harga-harga. Haji geuning datang. Langsung nya. Langsung di dieu we geus. Lain Mang Tumin. Bara duit hargana tuh mobil motor geus ngarampleh kitu. Siapa giliran harga motor aing digoreng. Weng dijual 2,5 oge lah. Kurang saeutik ajeun. Si Imron menengo-nengo si kebagian komisi moal, Bron. Ih, Mang Tumin ulah gandeng atuh. Panuwe jeung Sarkim atuh kaceretan ya Kim nya. Nya, jadikeun pokona mah geus Kim. Dah, ayo Mang Tumin nya, ulah henteu Haji kadang deui datang urang tawarkeun dah. Pokona mah di Bang Haji dah. Nya pusing we ka Haji teh geus tipu we lah. Uman jelema beunghar dah. Bang jelema beunghar naon atuh teh mah jaba galak jaba madit dah. Ampun teh ngan. Mang Tumin, kurang andai atuh samet mah. Geus lempeng 11. Heeh, geus beres sakitu we lah. Nah. Yang penting mah jadi duit we. Heeh, geus Mang Tumin. Aya meureun jager ke kondangan mah. Keneh mah. Berarti Mang Tumin teh jager ka undangan. Meureun butuh duit pisan Kim. Nah. Cocok ka Haji Kim. Langsung digeber ayeuna. Nyuhan itu kadang lagi Haji neangan. Ayo. Ayo ya. Hei deh. Kerlakunya ya Tumin. Nah iya kadang Haji pasti datang ya. Nah, ini mah sabar heulan we Mang Tumin. Da Kang Sarkim teh geus meunang musuhna Haji nya. Hari nungguan. Pokoknya buburu kan soalnya orang yang butuh ya. Kondangan meniru baina ha. Pokoknya mah mau maleset ieu pokoknya mah sore we. Atuh sore iya Haji mah kadang datang. Ayeuna datang. Ya pasti neangan. Oh, nya komo muter-terek ieu mah mantap. Heeh, mentak tungguan ieu. Geus. Don, Naon tah? cegeut naon di dieu? Uang riung we. Haji. Oh, emang Tumin kenaon ya? Weh, naon we atuh ah. Urusan saeutik. Urusan teh teu si Sarkim teu Bang Tumin kalasnya ngingiluan ka dieu. Tadi itu geus itu tuh macul Mana sih kuah kita ngabersihan gagalang kolah kebun kacang batu di Koredan. Yang diomelan salakina sih ya. Oh emang eta lain kebun kacang Haji gitu eta. Kebun kacang saya eta masih megadak kuang kita bersihan gawir kalau kebun kacang. Hayo di eta di Koredan. Ya. Cau tak aing mawa tas sa ucing dan lapor meja. Karunya aing kasih ya. Lain sih mesen opak kan dibere cau. Padahal cau kidang cau mahal. Dia dulu bawa omong sakrim. Tawar. Heh, Ji. Sarkim nek nawarkeun Tumin tah, timang Tumin. Ji. Ah, aing emang gerneangan motor ada geus lila teh ada. Kim. Urusan. Ayeuna mah kieu. Anggeuskeun sia. Tah pacul lah. Anggeuskeun sia tong nyawa urusan. Duh, anya Mang Tumin nek kieu balik mah geune urusan mah urang ieu we. Ayo ke kaditu weng ge Ya urusan yang sawing ya. Ah, jeung Sarkim. Wah. Ieu babar kebun kacang lain. Gawir. Heeh, beres. Gawir. Uruskeun heula. Ayo, weng ngeureun Haji. Ayo, siap. Matur nuhun Mang Tumin terus mampir ka dieu. Haji teh anya ngenta. Opak ngalir bageun cawi tadi karak sagegel enak ya deui ah. Sedap oge sakinya cawinya euy bisa beuheun dia. Nuhun ah. Yeh, itu Mang Tumin ngalah nuturkeun deh ah. Tempat ah Mang Tumin ah. Ron, aing tungguan. Minta cau aing. R7 tahun berapa, Kim? Beri diuk atuh ini ngobrolna ah. Kata, kumaha aing si Mang Tumin kalah mangkat cenah motor Mang Tumin. Oh, urusannya mah jeung uing.
Mainan main tebang jual kan kauing. Duh aing sok urusan jeung sia teh nu geus-geus ge kalah hararangit. Moal mah. Beres mah beres. Beres-beres. Ya. Tapi emang aing neangan, motor tujuh teh keur neangan, emang na butuh jaker lempang. Aing pan usum undangan kita aing capek nih keur wae lempang. Nya pergi barang bang. Sama ka aing teh meni kos engang barang bang bereng. Pugu El Tumina sorana pan kitu El Tumina. Oh, sih emang lagi tujuh. Ieu mah rencep kene. Bara duit, Masina, bara Pak duit. Haji. Hah? Bara duit. Aya hayang nama cenah 16.5. Wah, Mentok 16.5 teh. kurangan atuh ulah 16.5 teuing. Geus 16 lah mentok aing. Ieu ge urang geus 1000 pisan 16 teh. Yo, enak mah kieu. Ohan. Bawa motorna ka imah. Oh. Ka aing nya. Oh tenang. Gua makan baturkeun aing kana motor ke sore. Aing sugan ini aja bukan duit. Heuh. Bawa surat-surat lengkap teh surat-suratna. Ai suratan cenah ngampar. Kuat-kuat sama ngampar sia Kim. Oh, kos laburan. Aing Lain, sorry meni malungcan ka beungeut saya. panampura aing teh ompong jadi seueur Oh, buat balalaur. Geus pokona masa kitu we lah harga mah. Heeh, geus lah. Gampang naik. Yo, aing ku aing sia ulah sok nyampur-nyampur ke Bro. Naik keur gawe teh atuh. Kunaon emang? Ku aing bisa digedigan hiji jeung arampun si imon teh kawur anggeus gawe. Ih nya peda we tadi mah dek urusan dalam motor main hayang nyaho cenah. Usuk diajak-ajak baheuna mah di banjir mah balangsakeun nih. Wih, ulah sok kitu Pak Haji karunya ah. Batunya ke pokona mah sore diantarkeun ke Pak Haji nya. Heeh, geus bawa motorna mah. Saya ka mana ayeuna? Nek iya ka undangan ki kedeung sajam deui Buku ge. aing cikeneh pisan geus 5 panggung. Karak satangarian eta teh. Komong ke geus tepi kabur nambah deui eta teh. Pugu ieu ge urang ngamimitian di Mangkosasi. Mangkosasi aing can. Eta tukang tempe teh ya. Bareng atuh. Ah iya teh. Soalnya kan saya mah rada boga legenda lain di mah. Aya lagi aing ngilu dah. bari jeung bebrak-bekan ge. Pan jauh mana tuh da aing. Wah, iya tuh. Ayo, tapi aing rek ka saung lah aya anu tinggalin di saung. Oh, teu nya. Heeh. Kades ya ulah ka baturan aing butuh motor. Ayo. Heeh. Kena deh wae urusan ye. Wah, aing 2 kali katipu ye Ki Haji. Kamari masalah taneuh. Ayeuna motor ye kurang sehat. Anu penting aing jadi duit.